Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendongeng tentang bahasa Sunda. Dongengnya si Kabayan Ngalalau. Hiji poe, si Kabayan dititah ku pamajikanna Iteung pikeun ngalalauk walungan. Bari ngagandong keukeup jeung hurang Kabayan Indit. Saenggeus dugi ka walungan, Kabayan nempo cai teh haneut teu jernih. Anjeunna cape tuluy mandi. Heula bari ngojay, lila-lila Kabayan kagoda ku cai tiis. Jeung ngagalenyu nepi ka hilap kana maksud Indit. Teu karasa panon poe geus asup. Keukeup jeung hurangna taya eusina Kabayan balik ka imah bari tangan kosong. Iteung nanya, "Kabayan, laukna mana?" Kabayan ngawalon bari seuri. "Laukna mah lelempangan teuing. Abdi ngala laukna ku awak sorangan, ku kituna ayeuna awak beunang mandi bersih jeung sehat." Iteung ngan ukur ngagelengkeun sirah bari ceurik ngemutan kalakuan salakina. Anu sok ngajadikeun naon wae jadi bahan guyonan. Sekian, terima kasih tugas bahasa Sundanya.